Tah dinten ayeuna mah masak teh teu ngalorkeun duit sama sekalinya guys alias aratos kusababkan aya bahan-bahana anu sesa dina kulkas nu keur dinten minggu balanja aya bahan sayur sop aya bahan bakwan sayur da aya bahan adonana keneh nya ku abi didamel deui terus bade ngagoreng daging hayam we 2 siki mah data aya deui nya anu 2 sikina nu handapna mah data teh sesana kulit pan terus abi ge gaduh baso kan anu si dede biasa stok abi dicandak we 2 kanggo campuran sayur sopna. Hai, assalamualaikum. Lanjut we tangkeringkeun si wajana, pasihan minyak atos panas, terus we goreng si bakwan sayurna. Lamun di abi mah bahasa Sundana mah bala-bala nya, sanes bakwan-bakwanan lah, bakwan bala-bala pokoknya namanya so-so Indonesia puguh teu bisa pabaliut ngomongna ge. Tah di dieu ge kopi teh digoreng sadaya guys, masih keneh simpen we deui yang kana gorobok ajaib kana kulkas maksudna. Lanjut we tah bari nungguan si bakwana asak bala-balana gitu nya. Ya bebade ngadamel bumbu kanggo si sayur sopna, bumbu damangan bawang beureum sareng bawang bodas ketak teu ribetnya. Terus basona we dikeuretan, terus daun bawangna we. Lanjut we tah kana bahan sayur sopna kusabab si kolna teh ku abi teu acan dikeuretan ya guys kan kamari teh nuju dibersihan kan. Etana wungkul buncis sareng wortelna. Tah gitu terus dikumbahan sadayanya, jangan kira ieu teh teu acan dikumbah kitu nya, ieu atos dikumbahnya pan ya. Terus lanjut we abi ngabalikeun si bakwana nya da bisi tutung alias gosong tah di dieu ge bakwana teh seperti biasa adonana ngangge cai tiisnya amih kriuk amih enak kitu nya. Terus naon deui? Oh eta tos asak we singkat cerita si bakwana teh lanjut ku abi diangkat bade ditiriskeun. Lanjut we goreng si daging hayamna 2 girihil tong hilap ditutupannya da sieun ngabeldug tah bari nungguan daging hayamna asak ya bade ngajaran ngasaan hiji mah tuh beuh meuni mantul meuni kriuk pernah mah enak gurih ngeunah pokona we bumbu nama nyeun bakwan ge gampang gitu nya bumbu namangan pecin sareng uyah bima terus pasieun racik daging hayam we saalit tah singkat cerita si daging hayamna ge atos asak lanjut bade diangkat bade ditiriskeun. Lanjut we bade numis si bumbu kanggo sayur sopna tadi ge minyakna ku abi tos dieurihkeun sapalihnya tah di dia 1 wajan teh kaangge ku 3 masakannya bukan jadina praktis satset gitu nya tah bumbuna tos asak mah nya terus tadi pasian cai pasian sesening seperti biasa we nu kararitulah nya pecin uyah penyedap terus ada bubuk we terus cemplungkeun we sayuranna tos asak mah nya tos ngagolak terus basona we koleh tinggalkeun we heula. Tah sabari nungguan sayur sopna asak abi bade ngadamel ngarajang gitu nya ngarajang bawang beureum sareng teh cabe rawit sareng tomat. Ieu bade ngadamel sambal kecap jadi mantulnya masakan dinten ayeuna mah ngagoreng daging hayam terus bakwan sayur alias bala-bala sareng sayur sop terus pakai sambal kecap dijajal beuh mantul. Tah tadi ge sayur sopna tos dipareumannya da tos asak gitu nya. Terus ieu lanjut ngaracik si teh sambal kecapna ku abi dipasieun kecap pasieun uyah saalit lanjut we dudak aduk tah tos janten we kieu wungkul ge sambal kecap beuh ulah dipasieun pecin nya mun sambal kecap pakan kecap pecin gitu nya. Tah lanjut we si sayur sopna ku abi dipindahkeun kana mangkok kitu nya dilebatkeun dipindahkeun uhun cenah anu nyarios cenah ge teteh cenah ge lamun sayur panas mah nging dilebatkeun kana mangkok teh mangkok plastik cenah ge penyakitna kalaluar penyakit atau naon berbahaya gitu nya. Cuman kumaha deui data aya deui guys tapi lah bismillah bae nya mudah-mudahan mata kuna naon. Tah di dia pasakan abi ge atos rapi sadayana aya goreng daging hayam 2 girihil nya kanggo bapana we jeung si dede kitu nya. Terus aya bakwan sayur tah abi mah ieu we jeung sayur sop terus sareng sambal kecap tah hayu